Kemarin hujan deh. Gedeng deui masih. Boyor san. Sok Sana. boyor atuh, boyor. Robotnya Ada Budi. ban roda. Oh, kumaha ieu teh? Ada Iya, budi. urang teh bete geus iya. menaikeun kai. Hai, ngocor. Cor sih. Orang kieu ye daripada ngalamun mun kene ucing-ucingan yuk. Anjing-anjingan dah. Oh, ini ucing-ucingannya. Naon sih sebenarnya itu? Heuh sok dia jelaskeun. Sakali Taruh deui. ucingan. Oh, eta sih jelas. Budi mah Kieu kitu. yo. Di jingjing teu dibawa. Naon coba sok. Ah, jagona. Sok, naon? Orang Jawa ye. Oh, Ya. Itu Bawa ye. angin. ah betul angin betul. Ah, salah kabeh. Naon gitu? Lain bener tuh Jawa naon? Naon tah? Tetulus. Oh, dasar budak dikit, liar bahasa adat aja. Teu warisan. Pangladenan mah. Pangladenan di rumah. Pempayung gambreng. Merini mah curang ah. Gandeng waktu mas harolat dia mah kakak arulin kakak gandengkeun deui nomor sabaraha 8. iya Oh, kolot itu budak ya umur sabaraha 10. iya 15. nah 15 Kan tahun kemarin umur 7. Tahun umur 8 kan 7 tambah 8 15. berarti SMP atuh kelas sabaraha ayeuna Kelas 4. 7,8 15 berapa umurna salapan Kolot. ini kolot cuma kolot 10. iya 10. 15. iya li salapan baru tahun kapari 8 ayeuna naik berarti umur ayeuna jadi salapan naik 15 Kan 7 tambah 8 15. kita nu balik teh si Jahit apa sih Om? Jom. Nah, kan umur lagi kudu nama salapan naik 15 sambuana baru dak gitu Mani ku geunah ngarokok bae. Waduh, mantap. Siapa sih ngarokoknya? Gitu. Enak ieu orang berangkat ya. Orang tiluan we. Ayo, Orang madu. Kurang ngopi ya tiluan. Diajak aja kurang. Awas kurang buka ide ieu. Enak ieu orang jadikeun. Yuk, siap orang jadikeun. Ayo jebul. Di mana? Di mana? Mana? Ayo. Ada kopi. Ada rokok. Oh, jelema. Terbalik. Kamu jalan mana? Lu ngapa jalan anak? Ah, ini mah enggak bohong ya. Capek urang teh urang. itu kegeunah rokok Eta rokok kulinya nih. Oh, iya. Udah bawa rokok apa mah? Karena eta rokok Ah, kusi Jawa. Iya, kusi emas dibawa imah. dasar orang di Jawa ablang. Kita TV hitam putih sana. Yuk. Lagi pesan ku abi yuk. Polical teh, polical. Ical aku bilang boga TV di imah yang TV, boga TV pisan. Salah punya. Awis sabaraha sok ku abi di pesan, awisna sabaraha sok ieu pesan ku abi Teh terus di rumah sakit cades. Teh di rumah sakit, abi mah teh di rumah sakit di bumi, di abi mah. Ayeuna eta teh terus ngangge kaca manon. Heeh. Siga nama minus 100 sebenarnya. Minus 100. Aku tinggali dulu. Nah tinggali. Iya mah sanes TV. Iya mah open kanggo ngadamel bakau. Ai panyake TV ieu teh. Urang mah hayang TV budak di imah kumaha teh. Kapura tuh nya panyake TV ieu teh Gusti bagus. Kapura Gusti panyake TV. Rumah sepi jangan anu teh ujreg dia disebut TV ya mah open. Dasar. Yang dede dagang ke jempling ini mah. Kemana kemendiknya? Kali berartinya Kamari orang mendede dagang di sekolahan. Dituduh ku batur. Kudu naon tah? Disangka nyokot dompet. Dompet. Dompet ibu-ibu. Hari pas datang suamina teh. Bu, naon itu? Ngambek ke tukang balon. Dompet dia ambil ke tukang balon. Bu,
bukan di tukang bawang di saya kata suaminya teh. Pas saya dikasih 200.000, nggak mau. Nah, makanya mu. Nah, 200.000 dituduh. Pas 500 nggak mau. Yang sabaraha didinya lu bener. Pas diberes 2 juta. Kayak suara pentongan Mang Dede. Tong 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 tong. Dia nasi abana kok kentong. Oh, harus sih kan mainan. Tarik teuing. Udang orang teh jadi mimpi orang teh jadi 2 juta teh lapur. Eta mah lain ketrongan ngahudangkeun arek salat subuh. Digudang teh